ngadoa dina lebet manah masing-masing. Ngadoa dimulai. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Aduh. Kumpul-kumpul di sini minum teh hangat. Ini pengantin. Ini yang berdua ini pengantin. Oh iya sama-sama. Ada di ini jantin. Juragan Pangsiunan. Sehat kuat. Kurayon. Welcome to my paradise. Come and take
sebesar-besarnya atas kesediaannya Bapak dan Ibu sekalian atas undangan menghadiri acara ini. Dan sekali lagi mohon maaf atas kurang kenyamanan ini karena memang kesalahan teknis. Sekali lagi kami mohon maaf besar-besarnya. Namun dalam ini tidak mengurangi rasa nikmat untuk acara ini tetap berlangsung dengan semestinya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah.
Jang-jang peuting geus ngangingku ngarungkupan danyeu Bandung anu hibar sinar lampu panto ati geus narutu ngipindingan kawi asih anu halon purhalingku geus paanggang geuning urang pajauh rek kasaha diri sungkem nyaluh nu disungsi geuning nu diteangan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak sinareng ibu sadaya dina dinten ieu berarti dinten kamari pangintennya tinggal dinten orang angkat. Alhamdulillah tos dugi ka tempat tujuan. Ayeuna panginten orang oge atas rengse ngalaksanakeun kegiatan orang dina raraga patulaitineun sareng anu purna bakti. Mudah-mudahan ayeuna urang bade uwih deui ti awal ayeuna dugi ka tujuan panginten urang aya dina kalancaran. Amin. Mangga urang sasarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala dina manahna masing-masing. Berdoa dimulai. Terus mangga urang sasarengan ngucapkeun basmalah supaya sekali di urang dipasihan kalancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menyayangi. Lami-lami